Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sareng parantos diriwayatkeun ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Idza matal mu'minu, di mana-mana maut jalma mukmin, darat ruhuhu haula darihi syahron, maka kukurilingan eta ruhna si jalma mukmin anu maot teh di sekitar rumahna selama 1 bulan. Fatanduru ila ma khalafahu, kemudian ieu ruh teh ningalian kana titinggalna sewaktu di dunia. Min malihi kaifa yuqassamu, tina harta-hartana ditinggalikeun ku ieu ruh teh kumaha sia ngabagikeun harta aing, bener apa henteu ngabagikeunana, au kaifa yuaddi duyunuhu, atawa merhatikeun ieu kumaha ieu hutang aing dibayaran teu ku ahli waris kaula. Merhatikeun eta teh. Fa idza tamma lahu syahrun, di mana-mana parantos sampurna 30 poe, ruddat ila khufratihi, maka balik deui ieu ruh teh ka liang kuburna. Cenah teu percaya piraku deui ruh bisa balik ka imah. Anu geus paeh, atuh da engke we buktikeun ku masing-masing da bakal pararaeh ieu teu kudu diriweuhkeun ti ayeuna. Nu penting mah nu percaya we ruh bakal balik ka bumi mangga. Cenah teu percaya geus paeh mah geus we moal balik ka imah mangga. Nu ulah teh silih gorengkeun kitu wae. Uwi masalah. Geus teu kudu riweuh engke da bakal pararaeh ieu, rasakeun bae ku sorangan buktikeun engke. Ngan sing inget tadi diawali, idza matal mukmin, di mana maot jalma mukmin, nu bisa balik teh mungkin salah satuna ruh jalma mukmin. Diberi izin ku Allah pikeun ningalian keluargana bisa wae. Nya kitu deui ketika ieu ruh teh geus sebulan tina kematianana, fataduru ba'da dzalika hatta yatimma alaihi haulun, terus bakal ngurilingan nepi ka selama 1 tahun. Fayanduru man yad'u lahu wa may yahzanu alaihi, ieu si ruh teh bisa ningali saha wae anu ngadoakeun kana dirina jeung saha wae anu ngarasa sedih kana kematian ieu ruhna. Fa idza tammal haulu, maka ketika tos sampurna 1 tahun ieu ruh teh papisah jeung jasadna, rufi'a ruhuhu ila haitsu yajtami'ul arwahu ila yaumil qiyamah. Kemudian diangkatlah ieu ruh ke tempat di mana ruh berkumpul nepi ka poe kiamat. Yauma yunfakhu fis-sur, nyaeta poenan ditiupna sangkakala. Qala Allah Ta'ala, parantos ngadawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanazzalul malaikatu war-ruh, dina malaman Lailatul Qadar tarurunlah para malaikat, waruhu sareng ruh. Nah, dina pelebah ruh ti dieu para ahli tafsir ngagaduhan perbedaan pendapat. Wa yuqalu,
sareng aya anu berpendapat ma'ahumur ruhu warraihan, lungsurna para malaikat dinal malaman Lailatul Qadar teh dibarengi ku ruh sareng aroma anu wangi semerbak harum. Wa yuqalur ruhu malakun adimun yanzilu li khidmatil mu'minin, sareng dicarioskeun deui ku pendapat anu sanesna anu dimaksud ar-ruh dina ayat tadi ayat Al-Qadr nyaeta malaikat anu agung anu lungsur ka alam dunia pikeun melayani jalmi-jalmi anu beriman. Kama qala Allah Ta'ala, sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dina surat An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, dina poenan para ruh sareng para malaikat teh ngadeg ngajajar seperti shaf waktu dina sholat. Kila maknahu ruhu bani Adam, sebagian ahli tafsir nyarioskeun bahwa ar-ruhu tina ayat eta surat An-Naba ayat 28 nyaeta ruhna bani Adam, ruh manusia berarti nu tos mararaos. Wakila sareng aya deui pendapat ar-ruhu Jabrailu alaihi salam, bahwa anu dimaksud ruh dina eta ayat teh nyaeta malaikat Jibril alaihi salam. Wa yuqalur ruhu Muhammadin alaihi salam, sareng aya deui ulama anu berpendapat bahwa ruh anu dimaksud ruh dina surat Al-Qadr ayat 4 teh nyaeta ruhna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtal arsy anu aya di handapkeun aras. Yasta'dzinu lailatal qadri minallahi, yuruh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyuhunkeun izin ka Allah dina malam Al-Qadar fin nuzuli, supaya tiasa lungsur liyusallima ala jami'il mu'minina, pikeun nyampaikeun salam ke seluruh jalma mukmin, wal mu'minati sareng mukminat, fayamurru alaihim, terus eta ruh Kangjeng Nabi teh ngalangkung kajalmi mukmin sareng mukminat. Wa yuqalur ruhu, sareng aya deui anu berpendapat bahwa ar-ruh dina ayat tadi teh nyaeta ar-ruhu ruhul aqribai minal amwati, nyaeta nu turun ti ruh para kerabat ti jalma-jalma anu geus maot. Dulur-dulur urang berarti nu geus maot ruhna turun. Nah, jadi dina ieu ge para ulama, para ahli tafsir benten-benten pendapat. Jadi atuh mangga bae rek anu percaya bae kana ruh tiasa kembali deui ka bumi mangga, cenah teu percaya atuh mangga. Anu penting ulah saling menggorengkeun pendapat anu lain. Sebab da ieu nu berpendapat di dieu teh sadayana ge para ulama. Semua ulama berkomentar menurut ilmuna masing-masing. Urang mah tinggal tuturkeun bae rek milu pendapat anu mana, kan aman. Numutkeun dina ieu kitab Daqaiqul Akhbar bahwa ruh-ruh kerabat-kerabat urang anu parantos wafat teh yaquluna, eta ruh teh nyararios, ya Rabbana, wahai pangeran abdi sadaya, idzan lana bin nuzuli ila manazilina
hatta nara auladana wa iyalana. Ya Rabbi, abdi sadaya nyuhunkeun izin supaya tiasa lungsur ka bumi abdi baheula waktu keur hirup di dunia, supaya abdi tiasa ningali anak incu abdi sareng keluarga abdi. Fayanziluna fi lailatul qadri, kemudian lungsurlah iruh jalmi-jalmi nutos maot tea ka bumi na masing-masing sawaktu nuker di dunia kalawan izin Allah. Kumaha cenah lamun eta ruh teh teu bogeun imah tadina nya mungkin ge nyamperkeun keturunanana di mana wae ayana da pasti nyahoeun halayan izin Allah. Pengarang kitab Daqaiqul Akhbar nyarioskeun bahwa ruh teh lungsur ka bumi masing-masing pikeun ningalian putra-putrina sareng keluargina di malaman Lailatul Qadar. Eta teh ngiring kana pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, sakumaha anu parantos dicarioskeun ku Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza kana yaumul aidi, di mana-mana dongkap hari raya Id, ay lebaran berarti, wa yaumu Asyura, sareng hari Asyura 10 Muharram, wa yaumul Jumu'atil Ula, sareng malam Jumat anu mimiti min Rajab di bulan Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'bana, sareng di lailatun nisfi pertengahan bulan Sya'ban, wa lailatul qadri wa lailatul jumu'ati, kemudian malam al-qadar sareng malam Jumat. Takhruju arwahul amwati min kuburihim, kalaluarlah ruh-ruh jalma-jalma anu parantos maut ti kuburanana masing-masing. Wa yaqifuna ala abwabi buyutihim, kemudian ieu ruh teh cararicing di lawang panto imahna masing-masing sawaktu keur di dunia. Wa yaquluna, kemudian ieu ruh teh ngararomong, tarhamu alaina fi hadhil lailatil mubarakati bisadaqatin aw bilukmatin, sing karunya ka abdi wahai keluarga abdi, wahai anak incu abdi dina peuting ieu, peutingan anu pinuh ku kaberkahan, ku ngalobakeun sedekah atawa mere sahuap kadaharan ka tetangga anjeun anu pakir. Tah, jadi maksudna datang ruh teh ka bumina masing-masing, manggihan anak incuna, manggihan keluargana teh hayang dikarunyaan, hayang dikiriman pahala sedekah. Kan pedah urang bae teu kadenge. Teu lamun ngadenge mah teu lalumpatan kabeh meureunna. Ah cenah teu percaya, iya teu mangga bae teu percaya. Ngan anu percaya tawayahna ingetkeun tadi malaman Idul Adha, Idul Fitri, malaman 10 Muharram, malaman Jumat pertama di bulan Rajab, malaman pertengahan bulan Sya'ban, malaman Lailatul Qadar, jeung setiap malam Jumat eta hadiahan kiriman ahli kubur urang. Anu mampu sedekah nya sedekah bae kirimkeun pahalana ka ahli kubur urang. Anu bisa maca Al-Qur'an, shalawat, naon lah pokona amal ibadah. Naon sababna? Fa inna muhtajuna ilaiha, sebab abdi sadaya saur ieu para ruh teh sangat berharap
sangat butuh karena kiriman pahala ti araranjeun. Fa in bakhaltum biha walam tu'tuha, saur ieu mait lamun araranjeun teu mampu sedekah ku makanan, ku harta, ku duit, fadkuruna bi fatihatil kitabi fi hadhil lailah, atuh sing inget ka kaula atuh maca-maca Fatihah besa balik madina peuting ieu anu diberkahkeun. Teureun-eureun ieu ruh teh geuninganan ngemis ka urang hayang dikiriman pahala. Hal min ahadin yatarhamu alaina, aya henteu di araranjeun di antara araranjeun teh anu bisa ngarunyaan ka kaula dina peuting ieu. Hal min ahadin yadhkuru qurbatana, nah aya henteu anu inget ka kaula bahwa kaula teh keur aya di tempat anu asing, di tempat anu jauh ka ditu ka dieu. Ya man sakana darona, wahai jalma-jalma anu ngeusian urut imah kaula baheula. Wa ya man nakaha nisaana, wahai jalma-jalma anu ngawin ka urut pamajikan kaula. Wa ya man aqama fi wasi'i kusurina, wahai jalma-jalma anu nempatan gedung atawa imah-imah kaula anu lega. Sing inget wa nahnul ana fi dayyiqi kuburina, ayeuna teh kaula keur aya di tempat anu sangat sempit di jero kubur kaula. Wa ya man qassama amwalana, wahai jalma anu geus ngabagi-bagikeun harta kaula. Wa ya man istadalla aitamana, wahai jalma-jalma anu geus ngahina ka anak-anak yatim kaula. Hal minkum ahadun yadhkuru gurbatana, aya henteu di antara araranjeun anu inget ka kaula anu ayeuna keur aya di tempat anu jauh ka ditu ka dieu sorangan. Wa suhufuna matwiyatun, sareng ari kitab catatan amal kaula eta geus ditilepan. Wa kitabukum mansyurun, sedengkeun ari kitab catatan anjeun eta masih keneh terbuka, masih keneh bisa beramal. Wa laisa lil mayyiti fil lahdi thawabun, sing inget wahai anak incu kaula dulur kaula bahwa si mayit teh di jero kubur teh teu boga nanahaon, teu boga sacuir baju-baju acan. Fala tansawna bikasratin min khubzikum wa du'aikum, maka araranjeun ulah sampai mapohokeun ka kaula dengan cara ngalobakeun sedekah tina makanan-makanan ti araranjeun. Lamun teu boga, wa du'aikum, atuh doa-doakeun we kaula teh ku araranjeun ulah diantep wae. Fa inna muhtajuna ilaikum abada, sanyanyana kaula sangat butuh ka araranjeun salilana, butuh ku doa anjeun, butuh ku kiriman pahala araranjeun. Fa in wajadal mayyitu minas sadaqati wad du'a'i minhum,
maka lamun ieu si mayit teh meunang kiriman pahala sedekah atawa kiriman doa ti ahlina, ti anak incuna, ti dulurna atawa ti sahawai, roja'a farohan masruron, maka ieu ruh teh bakal balik deui ka tempatna bari kayaan suka bunga. Wa illam yazid, maka lamun ieu si mayit teh teu meunang kiriman pahala naon-naon ti ahli na anu masih keneh harirup di dunia, roja'a mahzunan wa mahruman wa ayisa minhum, maka ieu ruh teh bakal baralik deui ka tempatna bari kayaan sedih jeung teu meunang rezeki, jeung ieu ruh teh ngarasa putus asa ti keluargana. Nu matak atuh wayahna cek saminggu sakali teh mah kiriman kolot urang, dulur urang anu geus mararaot teh, nu mampu sedekah kirimkeun sedekah ku duit, ku harta, ku naon bae sanajan sahuap roti. Lamun teu mampu sedekah ku harta, ku makanan, ku duit, atuh ulah poho tibang Fatihah wae mada babari, tibang ge ngomong kieu, ya Allah muga Gusti ngadugikeun pahala aosan Fatihah abdi ka ahli kubur abdi, sebutan ngaranna hiji-hiji arek dikumkeun bae sadayana kae Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.